Sidra Umar lain lalagaan, jawara teh lain lalagaan, jawara-jawaraan lain. Sebab Sayyidina Umar mah kapan cek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon Tuhan senyum? Setan sieun ka maneh. Ampun. Eta teh kira-kira. Cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan ngilim. Sayyidina Umar geus senyum bae. Tuhan besok mah usieun-sieunna setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Dek ka mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan. Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar mah datang ke sorban tinggalin di tangkal kurma setan teu wani. Begitu dekat dia, berat kan itu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sayyidina Umar. Keistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur. Cik Kangjeng ke urang maot, setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kokola dek dilawan ta malaikat. Maneh mah macem-macem bae. Lamun masih kena pikiran dan anu ieu tetep kula mah dilawan bae. Beres ngaleos Kangjeng Nabi diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener teu ngalawan. Bener teu eta kan hebat sahabat bakar itu. Mautlah Kangjeng Nabi, mautlah Sidina Abu Bakar. Nah, ketika maut Sidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah didinya di pinggir Sidina Abu Bakar, ya Kangjeng, ya Sidina Abu Bakar Siddiq, ya Sidina Umar. Tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah. Miti maju, mundur ke belah dieu, ke mundur deui. Antara kitu makomna set, ieu Kangjeng, Sidina Umar, Abu Bakar, di Sidina Umar. Kududa urang mundur, adab-adabana mundur dina riad. Kuari lamun mundur katakol malah askar. Orang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajeun. Nah, Sidina Umar maot. Kuburkeun nu mimpin Sidina Ali. Beres Sidina Ali nyarita setik bahwa ieulah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil. Nu terkenal dengan kejawaraanna saha anu teu sieun cek Sidina Ali ka Sidina Umar. Musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun. Maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh. Doakeun ku Sidina Ali beres ngadoa bubar kabeh. Sidina Ali ge mundur. Begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui. Ngadenge gereja atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge. Hati Sidina Ali mah kan Masya Allah bisa dibukakan hijab kan suara Sidina Umar bisa kadenge langsung yuk bener kadenge. Begitu ditanya ku malaikat man rabbuka cik Sidina Umar teh pangeran aing Allah ai pangeran maneh. Sidina Ali di luhur seserian. Cek Sidina Ali bener ya. Masya Allah kari. Cek malaikat teh itu pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah. Kok make rupa nu ieu? Cicing bae tah malaikat. Diteruskan wa man nabiyuka cek malaikat. Iya digigir tah nabi tah digigir. Aing ngarendeng ngeunana tah. Cak nu saurang deui, emang ieu saha? Ieu Umar. Atuh kunaon ditanya.
ya Umar mau ditanya cek ya jawara apa itu betul ngalaleos kayak kada ulah ngalaleos robah banget ulah make banget anu nyingseun mukminin kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge tapi mukminin ulah make banget teh awas ya mun make banget tu ieu deui awas wae malaikat lapor Gusti Allah Gusti kuara ieu mah jelema cak Gusti turunkeun beungeut sia rupana beres Sayyidina Ali seserian kapangi kan baca seserian Ali kunaon maneh mata daku kunaon make seserian aduh nyata cek nyata anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek ada dek dilawan ku kula ternyata kabeneran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin mukminat sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir teu pati sieun jasa teu pati serem jasa rada bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum saeutik Sayyidina Umar mah jasa dah banta ka ayeuna malaikat teh lamun nanya wali teu keras bab ingat ancaman sino awas ya koy Sayyidina Umar ka malaikat diancam teu kira-kira teh nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq cinta ka Sayyidina Umar cinta ka Sayyidina Utsman cinta ka Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema dua anu jawara hiji Sayyidina Umar dua Sayyidina Ali piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana nu sabaraha bae ge jang syiar agama Allah sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae urang mah pan ngemblok pedagang ya ngitung deui deres teu buruk mah nu buruk mah pan hese dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu muter Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah asal geus aya di leungeunnya na dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipake ngabangun agama Allah